Tuh tingali baraya ya toronton pinahan ya mah. Pinahan baraya tingali. Ya Allah. Atma thank you. Baraya aduh. Perjuangan hidupnya. Pokoknya mah semangat lah pejuang rupiah kasadayana gitunya. Cerita sedikit lah. Tah ieu teh urang teh tia leutik jeung si ieu teh gitu. Tia leutik jeung si ieu teh jeung si dukun teh aya nu apal pasti da. Heeh. Jeung si ieu mah kitu. Nah jeung si ieu tia leutik jeung si ieu mah. Aduh, mendampingi di bujang keneh nih ka ayeuna ya. Alhamdulillah ieu teh si dukun teh. Gitu. Heeh. Capeun mah pasti capeun hayangan risen ngan kekeh perjuangan ya. Berjuang terus ya jeung ieu nana ya pawangna. Mudah-mudahan atunya maneh teh singgra ieu nya singgra pensiun gitu capeknya udah urang ge da urang hayang gitu pensiunkeun mah teh supaya teu capek teuing gitu nya. Sing sabar heula namanya sabar itu kunaon eking tuh ngabab begitu. Mudah-mudahan ke hareupeuna maneh bisa pensiun. Jalan-jalannya ini pakai jalan-jalan hungkulnya teu bebeuratan kieu nya. Aduh nya teh itu geus borocor itu aduh sedih ya. Perjuangan orang mah ieu teh rea untuk barudak teh gitu. Nu di imah teh. Buat asuk-asukan kieu tingali. Keram urang teh keram aduh utak eureun heula ieu teh keram. Loba teuing muatanna mah teh gitu. Tak keram itu baraya aduh. Eureun heula we ieu di dieu. Neangan suap nasi gitu. Yang jajan barudak di imah di jeung anak pemajikan. Lah cerita sedikit teh ieu mah nya. Kayak nepi ka dieu itu jauh keneh teh sebelum jauh keneh itu. Jauh keneh. Mudah-mudahan sing nepi salamet lah pokona namanya. Gede-gede nepi lah ka rumah. Mewih deh. Hatur nuhun badaya. Bila menginformasikan bahwa urang teh can nepi gitu can nepi kunaon di nepi. Bye badaya. Semangat para pejuang rupiah dan pejuang receh karena mah nya mugi syariat sadayana kita ageng milik kita amin. Mudah-mudahan sing geura pensiun ya manehnya ganti kayak kalau udah 17. Bye ah. Yuk.